sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi bade ngadugikan tokoh-tokoh lokal Sunda daerah Jawa Barat. Kiai Haji Daena Mustafa. Kiai Haji Daena Mustafa lahir di Kampung Bager tanggal 1 Januari 1888. Kiai Haji Daena Mustafa neraskeun pendidikanna pasantren salami satahun. Prestasi Daena Mustafa nyaeta ngadirikeun pasantren sareng karirna janten pamimpin pasantren. Pengaruh tokoh Daena Mustafa ngaruh kana semangat penjajahan. Kiai Daena Mustafa ngagaduhan istri tilu nyaeta almarhumah Nong Sukaena, almarhumah Anda, almarhumah Encing Sukaisi. Sareng Kiai Haji Daena Mustafa ngagaduhan genep murang kali nyaeta almarhum Munajim Mustadin, Nyai Siti Sofia, almarhum Juwaria, almarhum Baharudin, Haji Adik Atika, almarhum Endang Najaluddin Mustafa. Karya Daena Mustafa nyaeta ngadirikeun pasantren. Nilai luhur Daena Mustafa nyaeta sikap teladan, sikap anu rajin sholat sareng disiplin. Sakita nu didudukeun ku abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.